Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1861 nomor 48. Ye dina dangat ayeuna nyaeta pangalaman para mitra. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Judulna nyaeta Ngayonan Pamajikan Yayasanna Pagin. Sapopoe teh mani asa rawing ceuli balas ngadenge nu ngawak-wak. Da eta boga pamajikan teh ka awewe celembeng beuki ngomong, lain beuki ngomong ketah ieu mah sedep nyarekan. Tapi dalah dikumaha da geus kitu adatna, salian ti kudu dilawan ku heureuy. Tapi da dilawan ku heureuy ge lain repeh kalah beuki meuweuh. Cara beo majar teh cicing mah komo matak TBC cenah. Ayeuna gar deui bae ngamuk pidato. Batur mah geus meuli deui baju anyar, samping anyar. Ieu mah geus barutut, can diganti sapotong-potong acan. Atuh geura ganti ceuk kuring. Ganti babari nyarita mah dahar oge hese. Hese dahar mah atuh ku uing huapan. Lain teu bisa ngahuap eueuh beas. Atuh meuli. Heueuh, teu bisa meuli. Ku uing pangmeulikeun. Iraha kaserenan duit ti manehna? Beri molotot mani hejo. Nah atuh teu laporan ka uing. Ih ngan ngomong bae manehna ngadeketan bari singkil. Atuh da diajak. Bisa bae nembal teh. Bari nyinglidkeun leungeun kabaya kuring taki-taki. Hiu pereup nyemprung nuju irung. Dasar anak guru penca. Awewe oge teu kudu rikat. Mun dina wayang mah Sri Kandi meureun. Ceuk kuring nakis. Wing oge murid abah manehna peureub meng para kakenca. Da nya atuh kuring teh murid bapakna. Ka itu nu panggetolna kana diajar mah sabab guru boga anakna nya nepi ka kawina ngan edas ku adatna bae. Ngalawan ngomong kitu bari hiuk deui nonjok. Taksiran mah beuki panas dumeh ditakis peureub nyemprung nyamber irung. Peureub ngagiwar ka katuhu. Awas ya. Ngomong gitu bari ngarontok. Kuring newak manehna gek didiukeun dina kursi malas. Pek awasnya manehna culang cileung karawak kana sapu. Kuring lumpat ka enggoan, angkanan mah rek nyumput. Tapi teu kaboro da manehna ngudag, manehna ngembat rek neunggel kuring, gancang kuring ngarawel anggal. Paneunggel nyangsang dina anggal, gancang manehna dirontok, paneunggel ditewak. Tapi manehna nyurungkeun, dilesotkeun, blok manehna tisuk-suruk kana kasur, paneunggelna ditewak tepi ngaguring jalman ten malik, gancang ku kuring dijengkangkeun, blak nang karak, sukuna ngacung rek nejeh. Keur kitu, punten, sada suara lalaki di luar. Tah semah, damai ayeuna mah gencatan senjatanya, omongna. Heug bae, ceuk kuring rada leuir nembalan teh, ari ditempo teh. Tukang kiridit ngajangjan hareupeun panto bari unggek-unggekan cara soang. Pageto we ka dieu, ceuk kuring. Tukang kiridit ngaleos bari manyun. Saha ka? Heueuh, mun nyebut kakak ayeuna mah. Ih, ditanya tehnya. Kabogoh nyamper. Heueuh, mana ieu? Habak bari neunggol. Aduh, eta semu gunting. Acan aya pengumuman ngamimitian. Boleh menyerang kapan? Ceuk kuring bari seuri. Nah atuh ditanya teh kawas nu gelo mun cereng. Tukang kiridit, ceuk kuring bari gagaro. Tuh nya tukang kiridit deui. Can di imah sakieu ramijudna. Can itu, can ieu, manehna noroweco. Kuring ngaleos, nu noroweco teu didenge, dug ngedeng, nyusup kana handapeun angel, ngarah ulah kadenge nu ngomong. Sajeroning ngahep-hep pikiran mah, muih mikiran bulak-balik.
nya da lain kuring bae nu kitu teh sarerea ge susah pantaran urang mah rek neangan usaha luar lah nya eta lain teh hayang geus sababaraha kali ngan dibibita malulu diajak ku babaturan urang kieu urang kitu tapi teu hulu teu buntut sorangan macakal lapur tungtung nama nuhun Gusti anjeun perantos maparin ganjaran ka abdi ditampi kalawan kaikhlasan nah aya nu langkung ti kieu las teu ingat tuluy sare ieu kak gugah aya naon sare bae gawe teh tobat nacan aman ieu teh ih kalaka ngomongnya aya apa tuh Masya Allah bulan kolot ieu teh kapan ceuk kuring bari seuri ih sinurus tunjung jang keur naon keur sare mah keun bae atuh nyai sur apa ti jero imah da parantos hudang pak tos lami pak ceuk kuring bari sasalaman karak gehol karak gegek teu sareng emak pak teu ngan katalatahan ku adi maneh pangmelikeun buku tulisna buku bacaan jeung tas malah keur mayar sakola ge apa can boga sumuhun ceuk kuring pondok bingung da puguh kaayaan keur sakieu sundekna beroraakeun nu kitu bae teu ku hanteu sakitu dibelaan bot-bot jeung pamajikan teh marebutkeun duit nu eueuh hayo sakadang mitoha loba pepentaanana mun atuh sakalian bari dipenta deui anakna bit kata butuh keneh ku anakna mah hirup buruh leutik teh kieu-kieu teuing atuh tulung jalangkung tamat cenah ieu pamirsa pangalaman para mitra anu yasana pagin sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.